Ngacek batur mana dalilna taroskeun ka ajingan ulah ka jami biasa-biasa tah eta anu ngakibatkeun kana suul khotimah nyaeta urang lalawora dina ngalaksanakeun salat anu dipardukeun diengke-engke salat urang engke deui engke kau tepikeun kasiangan salat lohor teh 1:30 1:30 geus geus jam 1:30 ka rarasan teh ka 10:30 tuh pas ada di asar, nah hanya tere asar teh bagus salat lohorna salat aja 1:30. Anu kadua waz zakati al mafrudati anu ngakibatkeun kana suul khotimah saur ulama nya eta urang lalawora teu ngalaksanakeun zakat nu dipardukeun. Zakat harta urang gaduh harta diperhatoskeun zakatna. Zakat tanen aya urang pertanian, zakat profesi aya urang bisa gaduh gaji, zakat diperhatoskeun teh enak keneh. Nyet ada abdi mah teu acan dugi. Tah, nu teu acan dugi kana haul sareng nisab, maka eta mah teu kedah zakat. Da hoyong babagi disebutna senes zakat tapi naon? Sedekah. Gitu. Ibu teh gaduh motor, nyical motor, sabaraha motor hargana paling oge cenah 10 juta dical teh. Ajakatan heula cenah can dugi kana haul sareng nisab mun bage naon eta mah naon sedekah we bade mah can dugi kana haul sareng nisab kalawara kana zakat kedah gaduh kana ilmu zakat janten jalmi nu hiji lalawara kana ngalaksanakeun salat nu kadua kana zakat eta ngakibatkeun kana maot suul khotimah goreng tungtung nu katilu walladzina yatattabi'una auratil muslimin jami nu bakal nuat suul khotimah naudzubillahi min dalik anu gampang muka-muka aib batur aurat muslim urang teh gaduh kaawonan punten setiap jami teh aya jami nu sampurna pasti aya kaawonanana tapi jami nu awon ge da aya kasayanana jami teh likulli syai'in maziyah setiap hiji perkara teh kautamaanana jalmi hayang nyampurnakeun pribadina maka ku nyampurnakeun kaawonan non ku nutupan kaonan batur upami urang alim dihina ku batur urang tong ngahina batur upami urang alim diomongkeun kagorengan urang tong ngomongkeun kagorengan batur upami aurat urang alim dibolehkeun ku batur maka urang tong ngamuka-muka kana aib batur jalmi nu gampang muka-muka kana aib batur eta moatna suul khotimah goreng tungtung di jalan di warung meser sayur dan bari ngobrol asal mah nawar kangkung asal nama sabaramang ieu kangkung teh 1000 piraku meuli mahal teh 1700 ditu gen di ditu nage cenah panggil 500 heuh si imang mah meuli mahal di itu mah di warung anu mah sama kangkung teh 700 sebutkeun we ada kangkung kieu digorengkeun tina sayur asana mah jantan digorengkeun nemong-nemong muka-muka kana aib batur tutupan aib batur ngarah aib urang ditutupan ku batur tapi jalmi teh kadang-kadang ku Allah teh tutupan aibna teh ngan urang sok seneng mukakeun aib urang ku anjeun punten ulah wantun urang mukakeun aib urang abdi mah baheula tukang lacur alhamdulillah tobat ayeuna mah ulah disebut-sebut tukang lacur nama tong disebat-sebat abdi mah baheula makana jinah meuni resep tapi alhamdulillah menang hidayah tong disebutkeun jinah nama tong ditemong-temong abdi mah baheula mun judi keur orang mah judi meunangan wae ayeuna mah alhamdulillah ulah disebutkeun judi nama justru ku urang ku Allah teh parantos tutupan urang teh di mana urang parantos tobat urang tos ngalaksakeun amal ibadah aib urang teh tong dibukakeun ku Allah teh tutupan tapi urang seueurna sok mukakeun aib sorangan sok ngarasa bangga pernah maksiat ulah ngarasa bangga pernah maksiat jeung ulah ngarasa bangga pernah taat jadi pernah maksiat ngarasa bangga pernah maksiat sarua kalakuan iblis ngarasa bangga pernah taat oge ngarasa